Simkuring Fitria Aulia Rahma, Guru Bahasa Sunda di SMK Negeri Hiji, Arjasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi dina dunya atikan dimanfaatkeun pikeun media pangajaran. Asup dina pangajaran basa Sunda. Salah sahiji udagana nyaeta sangkan siswa leuwih mikaresep diajar basa Sunda. Tangtu bae siswa bakal leuwih gampil, praktis, tur bisa diakses di mana bae. Kumaha harapna teknologi dina pangajaran basa Sunda? Kurang kawitan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang sadaya? Alhamdulillah, kami sahur. Katinggal nama tos saragam sadayananya. Kumaha siap diajar bahasa Sunda? Siap. Upami siap cobi diparios heula. Karapihanana seragamna, kerudungna mangga dicek. Saya agak sada acan diajar, hayu urang sasarangan ngadua heula. Ngadua di kawitan. Ngadua rek saya hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumargi dinten ayeuna urang alih kana pangajaran enggal. Cobi aya nu emut teu minggu kamari hideuk diajar materi naon? Minggu kamari diajar materi naon? Dongeng. Kelas dongeng? Aya nu masih emut naon hari dongeng teh? Tapi Rosa, Dongeng teh nyaeta karya sastra anu ngandung unsur pamuhalan atanapi teu asup akal. Terus bisa dina lowongan minggu ayeuna hidup baris lapi materi nyaeta ngeunaan rawi. Supados hidup langkung konsentrasi, ibu gaduh speaking. Siap-siap ya. Enjing. Siap. Tonton. Enjing. Siap. Tonton. Emprang geus orang sadaya. Parantos konsentrasi. Ibu gaduh kawin Sunda tapi anu ngaharuangkeunana teh nyaeta bule. Ya, bule kawin lagu Sunda ku hidup diragapkeun ieu kawinna mangga. Kumaha kataji teu kumintonan we? Katajinya resep teu? Ieu teh mangrupa kawin Sunda senang manis tapi dihaleukeun ku bule. Ya, kawin teh mangrupa salah sahiji kabudayaan urang Sunda. Urang ngaraos nya kawin urang dihaleukeun ku bule. Tapi karena salajengna nyaeta ieu bade ngadugikeun ngeunaan kompetensi dasar dina ieu lowongan. Kahiji nyaeta kompetensi dasar teh membandingkan bentuk, struktur, aspek dan kebahasaan teks kawin Sunda klasik dan modern. Lajeng indikator pencapaian kompetensina sabada hideuk diajar kawin, hideuk teh diperhitikeun kahiji ngidentifikasi unsur-unsur utama kawin. Lajeng cobi naon anu aya dina emutan hideuk saupami hideuk ngadangu atanapi minggang pecah kawin cung. Cobi imah kawin teh naon? Sunda ku
kawin teh mangrupa lalabuan Sunda. Contoh-contoh kawin cik nolek. Kakak. Kabogo jauh Bu. Itu. Sabilulungan Bu. Nah, garis pisah ya. Kabogo jauh, sabilulungan. Eta kalebet karena contoh-contoh kawin. Nah, kumaha tadi salah teh contoh kawin teh nyata salah sahijina sabilulungan. Ayeuna nama urang ngahareum sasarengan kawin sabilulungan. 1, 2, 3. Sabilulungan dasar gotong royong. Sabilulungan sifat silih rojong. Emprah geula apa urang? Kali kana materi. Aya wawanan kawin. Kawin teh tadi leres pisan saur saha tadi teh? Lima. Kawin teh nyaeta lalabuan Sunda. Leres pisan ya. Kawin nyaeta sabangsani lalabuan anu aya di Tatar Sunda. Unsur-unsur kawin teh aya 2 titik. Aya adegan lahir sareng adegan batin. Aya 5. Tapi ieu sadayana ku ibu moal di jelaskeun mating teh hidup bakal ngagunakeun games football dina nalungtik unsur-unsur kawin atanapi adegan lahir sareng adegan batin. Nuka hiji aya wangun, pilihan kecap, citraan, gaya bahasa sareng puluh-anting sarupama dina adegan lahir. Sedangkan dina adegan batin aya jejer, wirahma, rasa sareng amanah. Aya 4, upami adegan lahir mah aya 5, upami batin mah aya 4. Ku ibu moal dijelaskeun ieu anu salapan teh kumargi teh ku hidup bakal ditalungtik ku nyalira ngaliwatan games atanapi kaulinan football. Tah, pikeun nalungtik anu 2 tadi antara adegan lahir sareng adegan batin. Ku ibu parantos dibagi kelompok. Kelompokna aya 4. Ya, oke hidup gabung sareng kelompok masing-masing. Kelompokna aya Bangkung Hideung, Manuk Dadali, Mawar Bodas, sareng Geuyeung Bandung. Mangga ngabentuk kelompok gumasar karena daftar anu aya dina slide ibu. Mangga diaturana kanggo ngabentuk kelompok cari dina kelompok masing-masing. Kelompok Bangkung Hideung, Bu, mana? Kelompok Mawar Bodas. Kelompok Eswilin. Kelompok Manuk Dadali. Oke, tos ngabentuk 4 kelompok. Kumaha dina ieu sawala atanapi diskusi teh hideung ngagunakeun HP jadi mangga kaluarkeun HP-na, kaluarkeun bukuna, sareng alat tulisna mangga dikaluarkeun. Waktosna tos remse atos beres sadayana? Upami atos remse ayeuna hideung wawakil ti kelompok kedah ngadugikeun presentasina di payunan kelas. Ya, cekap ku sajami ti unggal kelompok. Paham? Kuring mewakil ti kelompok Bangkung Hideung baris ngadadar hasil sawala ngeunaan adegan lahir dina kawinjang. Unsur-unsur kawi anu ngawungku adegan lahir kahiji nyaeta wangun. Kawinjang diwangun ku salapan pada. Wangunna teu kauger ku patokan atau napi bebas. Atur nuhun ka kelompok Bangkung Hideung anu diwakilan ku Ali Emrah geula kelompok. Kamu kelompok anu sanes mangga bilih bade ngadugikeun komentar atanapi bilih aya patarasan di aturanna. Mangga
margi dina kawin jama denotatif sadayana. Oh, harusnya jantan dina kawin jama kumargi ieu teh kawin teh kalabat kana kawin modern. Jadi biasana kawin modern mah geus seueur ngandung gaya basa atanapi majas ya. Hatur nuhun kali lajeng ulang ka kelompok anu kadua nyaeta kelompok nomor bodas. Untuk di kelompok nomor bodas, baris ngadadarkeun hasil sawala ngeunaan adegan batin dina kawijan. Anu kahiji nyaeta temana biwuru. Sabagir kawin nyaritakeun kolot anu mere pepatah kabudakna sangkan jadi jalma nu bener nu soleh. Nu kadua kasana sedih. Hati teh dina rupakana ngeujeut kawin teh mangrupa pepeling sakaturang kudu eling kanu Maha Kuasa di mana nilaka hidup di dunia. Tadi hasil diskusi nanti anak sawala nanti ya ngomongku kita parantos analisis unsur intrinsik dina kawin jang sareng sabilulungan. Unsur-unsur kawin teh aya dua nyaeta naon adegan lahir sareng adegan batin. Sawala parantos rese cobi ayeuna hidup calik deui ka tempat sewang-sewangan anu sapertos tadi anu mimiti. Umargi pangajaran parantos rese kanggo dinten ayeuna kanggo kagiatan refleksi hidup cobi sebatkeun naon we anu parantos dipedas dina dinten ayeuna. Jo, sama ieu? Enggak. Harus pisahnya janten dinten ayeuna urang parantos ngabahas ngeunaan wangunan kawin. Lajeng unsur-unsur intrinsik anu aya dina kawin. Anu ngawongkeun naon we unsur teh? Adegan lahir sareng adegan batin. Kumargi pangajaran tos rese ayeuna hidup mangga kerjakeun evaluasi anu ngeunaan ngaidentifikasi unsur-unsur rupa kakawin dina link Google Form. Linkna parantos diapungkeun ku ibu aliwaka WhatsApp group. Pada tinggal grupna ku hidup kedah dikerjakeun eta soal evaluasi dikerjakeun nyalira-nyalira tuh Kevin pira-pira. Tos dikerjakeun sadayana? Tos. Oh, patungan anu parantos kerjakeun. Kumargi pangajaran dinten ayeuna tos rese, ibu cekapkeun deui nya. Tapi minggu payung hidup masih aya dina materi kawin. Ibu miharap minggu payung hidup maca heula materi ngeunaan bebedaan kawin klasik sareng kawin modern. Aya anu teu dipikahantos dina pangajaran dinten ayeuna? Tadi cekapnya? Kami cekap ibu aturkeun dugi ka dieu mangga kanggo KM dipimpin doa wae. Saya gak sate acan wangsul hayu urang ngadua sasarengan ngadua di kawitan ngadua rengse hatur salam. Assalamualaikum